Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allah ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asyrarul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala a'dhan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji miwa syukur mangga dan sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Parantos maparin taufik serta hidayah ka urang sadayana. Oke, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga dina saat ayeuna urang sadayana hadir kaya tempat sanajan bagieun cuaca anu samodel kieu. Tapi alhamdulillah mah ijlik bae datang ke pengajian, mudah-mudahan tengkah kepat urang sadayana sing dibalas ke Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Amin ya Allah. Salawat sareng salam mudah-mudahan dicurah limpahkeun atas junjungan urang sadaya Nabi akhir zaman, Nabi anu agung insyaallah baris nyafaatan ka urang sadayana yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu sadayana rahimakumullah, insyaallah pangaosan urang sadayana panginten atuh kumargi menjelang bulan suci Ramadan. Ieu paling ge sababaraha minggu deui. Kumargi pan urang hari bulan puasa mah bulan Ramadan atau sok libur hari pangaosan ka tempat-tempat anu jauh mah. Adapun hari ngaos di tempat masing-masing mah terus bae. Kunaon sababna justru dina bulan suci Ramadan mah kan eta ganjaran leuwih gede mah. Lamun dina bulan Rajab model ayeuna dengan ukur 70 kali lipat. Lamun dina bulan Sa'ban ke 700 kali lipat balasan ganjaranana. Lamun dina bulan Ramadan mah eta 1000 kali lipat. Jadi ngadituan ngagedean. Jadi dimulai ayeuna ieu Rajab, Ruah atawa Sa'ban eta geus deukeut kana bulan Ramadan, eta geus mulai ngagedean ganjaran. Jadi kuduna mah ieu urang makin daekan. Gunaon sababna pan upahna nu ngagedean. Bulan Ramadan kajian urang teu ngaos ka majelis-majelis taklim, usahakeun hari ini rokok mangaos mah nya. Naon nu diaos ku urang? Aku maca ayat-ayat suci Al-Quran. Para ibu-ibu sadayana rahimakumullah, daya akhir zaman ibu, akhir zaman eta rosa jasa bobodan. Rosa jasa hal-hal anu dikawatirkeun kurang sadayana bisa nyilakakeun ka urang, terutama bisa nyilakakeun kana kayakinan atau akidah urang sadayana. Kumargi naon? Kumargi ngaran akhir zaman mah bu sagala macam geus aya. Bahkan loba anu kedok-kedok agama anu ternyata cerona lain agama. Nu hade kuari mah. Loba anu cangkangna agama horeng kedok nama nyiaran dunia loba eta ulah gagabah. Ngajak anu horeng akhirna mah ka urang eta ngirut dunia. Meus eta mah deui rada meus.
aya nu leuwih parah horeng jerona rek nyasarkeun urang kumaha carana sangkan urang salamet geus urang mah ulah loba ikut ka gigir ka kenca ikut ka dieu ka ditu akhir zaman eta nu dideuleuh anu diturut kurang kalakuan para kasepuhan guru-guru urang sadayanya. Mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun kana ahli sunnah wal jamaah anu cik hadis Kangjeng Nabi bahwa diantara 72 golongan anu bakal salamet ngan satu golongan unggul yakni ahli sunnah wal jamaah. Cirina ahli sunnah wal jamaah mah berpegangna kana Quran jeung hadis oge ijma jeung qiyas ulama. Jadi lain cuma sebatas Quran hadis tapi percaya kana kata-kata ulama, ijma qiyas ulama, kesepakatan ulama. Para ibu-ibu sadayana rahimakumullah, ngeun aya amalan anu lamun kurang dilakukeun eta bakal nyalametkeun urang tina fitnah akhir zaman. Aya amalan ja urang mah kudu nyareat mah kasaha mentana atuh ka Allah ngeun melalui amal perbuatan urang sadaya lakukeun amalan anu khasiatna faidahna gunana eta di samping nu utama urang ibadah ka Allah oge pikeun nyalametkeun urang tina gogodan akhir zaman mah hayang nyaho henteu mah lamun teu hayang mah moal dibejakeun kaduana sanggeusna hayang nyaho ieu deuk dipake moal nya masalahna pan urang mah nya lain ku teu nyaho lain ku teu boga lain ku can pernah ngadenge lain can pernah dipagahan ku guru-guru anu majelis taklim ngan ilmu mah ilmu, tulisan mah tulisan, amalan mah amalan, tapi dilakukan mah hanteu. Kalakuan masa kitu-kitu ke saya perubahan. Ieu anu pake kahewa ku Allah. Cik Kangjeng Nabi ya manijdada ilman walam yazid hudan lam yajdad indallah ila budan wa maktan. Ya kupingkeun urang ulah kademeh ku daek ngaji. Sahabat jalma anu ilmu mah nambahan, urang eta pan ilmu nambahan bae mah. Jang ngaji alhamdulillah dah. Daek alhamdulillah urang ku daek ngaji. Berarti ilmu urang saeutik eta nambah kanyaho urang eta nambah wawasan urang eta nambah dina bidang agama, tapi hanya kal walam yazid hudan. Hidayah pengamalan pikeun ngalakukeun eta ilmu teu nambah sakitu-kitu kana bae jalan di tempat biasa bae ta eta engkeuna cenah ge mah khawatirna lam yazid indallah ila dan wa maktan maka moal aya daya tambah disanding Allah kecuali urang teh justru makin jauh tina rahmat Allah jeung makin dihewaan ku Allah. Khawatir eta mah. Pan kunaon cenah kiai kami mah malangak malih burung daek ngaji. Mareh burung daek ngalaksankeun parentah Allah. Malih burung boga ilmu. Ku Allah kalah dijauhkeun tina rahmat, ku Allah kalah dihewaan malangak kami mah. Mak kunaon sababna? Kiai ieu ngarti ongkoh tapi teu daek ngamalkeun eta masalahna. Ngarti ongkoh tapi teu daek ngamalkeun eta nu pake khawatir. Sababna mah hebat urang teu ngamalkeun ge maos. Kunaon sababna teu ngarti. Ari urang mah pan ngarti. Kari-kari teu daek ngamalkeun pan eta pisengit. Nyaho ongkoh tapi teu daek make. Atuh alamat anu bodoh engkeuna. Nah, naon cenah ka nu kudu diamalkeun jami geus sekawawa yang ngaji da ge tiris ulah kebal-kebal. Wah. Ngaji mah teu kudu kebal ya, ngan ukur sakebal hirup
hirup doa minal mahdi lalah di geus lamun urang geus nu ngaji hayang pere ngaji ngadoa bae Allah geura paehan kami Gusti. Kayak geus ngaji geus paeh mah teu kudu ngaji urangnya, teu kudu salatnya, teu kudu ibadah, teu kudu kagelamnya. Jangan sebabna atuh geus paeh ya pere sagalana ge. Hiji mak ya sugan anu geus timu atau kamayangan ieu nya. Lamun can timu atau manfaat ka urang sadayana. Sugan can timu, akhirnya geus timu bolah ngajabean kula nya. Hiji mak sok salat sunah subuh teh lo. Panrepeh. Salat sunah subuh ulah disebut qobliyah subuh mah kunaon sababna? Teu aya ba? Teu aya ba dia. Geus salat sunah subuh beh. Urang salat sunah subuh usolli sunata subhi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Salat sunah subuh memeh anu wajibna ya. Nah dina salat sunah subuh eta mah pan meureun urang kaprahna lolobana ieu paling ge rakaat kahiji kuliahnya, rakaat kadua kulhu paling ge pakul ya pakulhu bae biasana. Atuh hade bae nu penting meunang ganjaran kasunahan maca susuratan daripada henteu mak kaprah urang mah. Dasar mah urang mah ngedul deh tadek narekahan. Nu sejen mah tadek nalar kupeda mah geus boga jagoan kuliah jeung kulhu. Ya. Mak. Urang kuari mah susuratana robahnya rakaat kahiji alam nasroh apal teu alam nasroh lakasot ya anu eta ya eta timunya teu nya semetinya doang meureun alam nasroh laka rakaat kahiji sampai beres mak nya sasurat nu eta. Rakaat kadua surat naon alpil terang surat alpil itu alam taro teu nyaho dingaran buku kiai ari alam taro nama kami ge nyaho sugan teh mah cenah lain alpil alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil eta surat alpil ngaranna. Sakali deui mah kupingkeun rakaat kahiji alam nasroh rakaat dua alam taro nya dua rakaat yeungeun tah eta naon cenah ka gunana naon faedahna jak kami maknung ari eueuh gunana mah aya eueuh hasilna mah Kangjeng Nabi nyarita sahabat jalma anu salat sunah subuh rakaat kahiji alam nasroh rakaat kadua alpil alam taro engke bakal dijaga tina kasusah hirupna. Bakal dijaga kena kasusah pan urang rata-rata beungeut susah. Ya. Urang teh naon eta bisa leungit susah ku eta mak lamun mangarti kana arti ayat pasti yakin. Jik dina ayat alam nasroh laka sodro apakah kami teu mere kalaluasaan kajembaran kana hate dararia cik Allah. Inna ma'al usri yusro aya di dinya. Dina seluruh kesulitan pasti aya kagampangan. Jadi keur mangge kasulitan di balik kesulitan eta ada kahampangan, ada kajembaran. Jadi paedahna eta jelas ketika orang ngamal kenu eta hirup eta bakal dijauhkeun tina berbagai macam kesulitan jeung kasusah mak ngan intina mah nu pertama urang mah ibadah ka Allah eta mah paedahna leulewihanana karti mah naon cenah rakaat kahiji maca naon rakaat kadua alam taro nya bisi anu can timu apalkeun pirakulah aing eta bae mah eleh ku budak TK. Nu kadua mah amalkeun kalimah tasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil tungtungan astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sabaraha kali ka macana ulah loba-loba. Ya kami masuk samhek loba-loba mah. Urang mah hari upah hayang gede, hari makaya hayang gampang. Kaprah di dinya mah. Ngenu kieu malin pagawean berat ieu mah. Komo urang mah nya geus nini kieu atuh mejeng-mejeng anggur moal. Tungkrang tongkrong di sosompang batur goreng ruana. Gawe naon ini tungkrang tongkrong di sosompang batur. Ngobrol. Ya teu pantes mending keneh di imah macan ieu ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sabaraha kali cepek. Manya cepek. Teh kasih mah pedagang sayur nyaho. Cepek eta 100 mah nya. Berarti sabaraha kali macana 100 kali nu dibaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah ngeun ukur 100 balenan 100 balik 100 kali sapoe sapeting mah 100 kali saeutik urang nganye bae ge ngalelece salaki leuwih ti sakitu nyamanya sungut urang awek-wek ngangur teu puguh ge leuwih ti sakitu ngorocok mending ngabudah coba lamun dipake maca tasbih berguna pikeun orang sadayana. Tah eta dua mah nu bakal nyalametkeun urang amalan di akhir zaman. Nah, anu katilu mah gampang jasa mah. Ieu nu terakhir. Nu katilu gampang jasa. Mak, didengekeun teu yeuh? Oh, bisin teu ulah mah. Mak, geus didengekeun nya, teuneun dina otak urangnya. Engke kurang pak geus dina otak turunkeun ku urang kana baham urang kana leungeun urang kana suku urang pake amalkeun nu katilu baca amalkeun doa angtasal timu doa angtasal anu eta hanya Allahumma angtasalam wa minka salam walaika yaudu salam pahayna robbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak tarobana wa ta'ala jadal jalali wa nu eta geus palalinter orangnya mak amalkeun Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika yaudu salam pahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarak tarobana wa ta'ala jadal jalali wal ikram unggal irahatna eta ka unggal ta salat 5 waktu mah unggal ta salat 5 waktu jor teh tas ngising maulah unggal ta salat 5 waktu Allahumma angtas Allahumma punten Gusti anu masihan kasalamatan wa minka salam jeung memang kasalamatan eta jorojolna datangna ti wa alaika yaudu salam jeung bakal kembali deui ka urang teh hayang kembali ka Allah dengan kayaan salamet mak salamet naon salamet akidah urang salamet keyakinan urang salamet agama urang salamet hate urang sababna nu bakal bahagia di alam akhirat anu bisa menghadap ke Allah biqolbin salim dengan hati anu salam terutama salamet tina keyakinan tina agama di alam dunia teu ngagecolok kana keyakinan anu sejen urang mah ibadah teh wungkul nauhidkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala sesuai jeung omongan urang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tah amalkeun we tamanya unggal tah salat 5 waktu tilu coba inget teh hiji-hijina tanya hiji dina salat sunah subuh maca susuratan rakaat kahiji alam nasroh nu kadua alam taroh anu kadua amalkeun tas subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sabaraha kali
100 kali. Nu katilu amalkeun Allahumma antas salam wa minka salam wa alaika salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala jadal jalali wal ikram. Insyaallah mak faidahna urang bakal disalamkeun tina gogodan akhir zaman. Komo cenah ge mah eta kan geus umurna karolot. Eta doa ulah mangta salam. Komo anu kanu geus umurna geus kadaluarsa. Mah. Ieu pan rata-rata geus kadaluarsa ieu. Mun dahareun di warung teh mah geus kudu dipulangkeun. Expired-na geus lewat. Mage ye moal kebal dipulangkeun. Mage moal kebal rata-rata dipulang. Mama untung kuari padahal mah geus kadaluarsa can dipulangkeun nya. Mengpeng can dipulangkeun mak. Mengpeng can dipulangkeun ka mana? Dipulangkeun ka nu bogana. Mak dipulangkeun ka Allah Subhanahu asalna urang tina naon dijieuna tina taneuh bakal balik deui ka jero taneuh memeh asup ka jero mengpeng di luar keneh. Pan urang di luar keneh sabab geus asup ka dinya mah moal bisa kaluar deui. Mengpeng di luar keneh lobakeun kasayan mah urang teu bisa ku harta mah teu boga rata-ratanya mah atuh ku amal perbuatan urang tadi teh amalan lobakeun ulah loba ngobrol teu paruguh ieu mah ngakolotan ngapolongoan ngakolotan ngateu mikiran naudzubillahi min dalik jang naon urang umur panjang ge namahan dosa. Bener teh mak? Urang minta panjang umur pan Allahumma tawil rona hayang dipanjangkeun Gusti umur kami. Ngeun pan wa ahsin a'ma lana. Sanajan panjang umur ge jang naon ari teu bagus amal perbuatan mah. Mantap urang minta ka Allah wa ahsin a'malana baguskeun Gusti amal perbuatan kami. Maksud urang mah minta topek hidayah ke Allah supaya hati kami teh ya srekna hayangna loyogna condongna teh kana hal-hal anu bagus ulah condong samet-met acan kanu goreng eta mah komo cenah ge karugus kolot nya urang memeh diampian konon cenah nu ngora moal paeh atuh yakin KBG bakal maot. Maik bakal ngeun lamun nu ngora bakal maot komo geus kararieu. Komo geus sarepeuh ngeun intina mah KBG bakal maot. Jor teuing maot moal pake kasihan nu penting nalika maot urang husnul khotimah tungtungna bagus. Mana tungtung urang nalika dicabut nyawa hati urang yakin ke Allah paham urang ucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah be urang maot mah panon urang beunta bae diperemkeun ku pamulu dikieukeun ja beunta bae ja cenah ge mah kelar lelangitan imah kelar le imahna kelar le kaluargana beunta bentuk yuk laju kuno hirup pandikiakeun diusap turun jatadek turun sorang nupai mapan geus bisa ngicep-ngicep aja ditutupan laju ngomong ke manggeus dipandian mah panan urang bakal di kapasan lain dipakaian kacamata hidung bakal di kapasan prok ka dieu mah eta cik dina kitab dope kulah bar mah eta si mayit begitu matana rek ditutup ku kapas komo rek dibungkus ku kain kapan ku boe eta mah ngomong cenah ge eta mayit ngeun teu kadenge ieu kudu aya teu kadenge mun kadenge urang lalumpat kumaha cik eta mayit ulah geura ditutup mata kula hayang keneh neuleuh dunya kula hayang keneh neuleuh imah kula neuleuh anak kula ngan berhubung geus paeh geus teu berdaya akhirna ditutup geus teu boga dadeleuhan mah padahal can di ruang
Komong ke mangges diasupkan ke jero tanah, ditutup ku papan, ditutup ku awi, geus ditutup ku awi bari jeung rekep jeung papan, diurugan mak geus teu kadeuleuna naon. Anak urang di luhur nincakan, minantu mah bedas dasa nincakan ge. Jam itu hacarewet bisi keluar deui. Dosa jasa minantu. Geus moal bisa keluar, geus moal bisa keluar. Mengpeng urang di luar kuari nya mah lobakeun urang di samping amalan wajib anu geus jelas nu wajib mah teu beunang ditinggalkeun. Bener teu mak? Nu wajib mah teu aya alasan urang ngalakukeun perbuatan ninggalkeun kana eta kalakuan. Geus jelas eta mah. Teu bisa salat bari nangtung bari diuk, teu bisa bari diuk bari nyangigir nya, bari nyangigir heula geus teu bisa bari nyangigir bari nangkat ganjel sirana ku bantal sina nyahareup ka kiblat ruku jeung sujud mah mun bisa mah biasa bae. Kumaha teu bisa hudang atuh rukuna ku ungek sujudna ku ungek mah ungek ruku ungek sujud isarah ngaranna mah ku sirah urang. Oh sirahna ge geus hareuras teu bisa ungek-ungek acan kicep masih kene bisa ngisap misa kene ngicep mah ku kicep ruku kicep sujud kuari mah orang masih kene aya kicep akang engke mah kicep ruku kicep sujud kacecep datang ti Cianjur ti Sukabumi tas nyadap teh kesiban geus dangdan bae ti peutingnya laju geus ngicepan bae ka kacecep kicep si kacecep naon dia cenah ka pengperoman orang maksudna mah kicep akang jaku ono kitu nya engke mah geus kitu tah geus lain kicep akang kicep ruku kicep sujud kucap kicep. Nah, beuna urang ninggalkeun salat, meureun kiai geus ripuh ieu kudu salat deui. Madama aqluhu sabitan, selama akalna masih keneh normal, selama masih sadar jelema tersebut, kajeun awakna mah geus teu bisa gerak leutik-leutik acan, salat tetep wajib. Lamun masih keneh sadar. Datang urang noong teh, inget ka abdi, inget gitu. Ingat pernah maling iwung abi nyawara sadar kan eta wajib ai geus teu bisa ngicep acan talapok matana ge geus heuras mah geus heuras geus paleng-paleng mah eta geus meureun kaja geus teu bisa ngicep teh geus pohara amat teh geus teu bisa ngicep acan tapi sadar keneh wajib salat kumaha salatna ku hate atupan kamar geus teu bisa ngalaud wuduan kusaha atuh ku anakna ku keluargana hate anu salat teu bisa ngucap ya bahama teu bisa gerak hate urang takbiratul ihram hate urang maca Fatihah hate urang ngabayangkeun ruku hate urang ngabayangkeun itidal hate urang ngabayangkeun sujud disampaikeun ka angeus dibayangkeun salat dinahan karak talamun hatena ge geus teu normal paeh ngaranna eta mah wios teu kudu salat justru kudu dibantu kudu hirup di salatan wae mah disolatkeun ulah sampe urang nungguan disolatkeun lamun masih keneh mengpung keneh bisa salat sorangan mah nya eta laju urang keur lempangan ya mah ku saking wajibna salat urang keur musafir aya deui babna mah nya aya deui bab aya bab qada aya bab jama aya bab qosor mah aya tadi mah lain bab jama bab qosor bab qada tadi mah urang nah eta mah teu bisa salat bari nangtung bari diuk lain da ieu mah usursana ayeuna aya bab jama urang neuk lelempangan ku saking wajibna salat ulah kadame urang keur ngalancong komo kalakuan nubuah jeung sunah sampai ke ninggalkeun wajib ari sunah diudag-udag ari numubah diudag-udag anu wajib teu dilakonan urang jarah ka Banten urang jarah ka manapun ulah ninggalkeun lamun geus cukup jarak minimal 78 kilo 80 kilo 78 eta geus boleh urang teh ngajama jeung ngosor
salat mulai di luar lemur urang ngan ulah di imah ngojaman teu bisa magrib teu bisa dikosor ai kosor etanya ngan ukur salat nu bangsa 4 rakaat nu bisa dikosor mah ai kosor eta diringkes dipotong anu 4 jadi 2 hiji salat dohor 2 salat asar 3 salat isya salian tidinya mah magrib jeung subuh teu bisa dikosornya komo subuh mah nya teu bisa dikosor nya teu bisa dijama eta sorangan bae tah nya adapun dohor jeung asar bisa dikosor bisa jama magrib jeung isya bisa dikosor bisa dijama magrib jeung isya bisa jama ngan kupedah magrib nama teu bisa dikosor urang neuk jarah jauh neuk kalancong jauh ukuran minimal 78 bahkan 80 nya gitu engke liwat batas lemur urang eta geus boleh aya geus waktu mah teu beunang urang ngalaksanakeun jama wae mangosor di lemur keneh komo di imah wae meuneu jama takhir ya mah nya cenah cik supir neuk sarolat heula moal kin bae lah cenah magrib mah di jama takhir bae ka isya kebe di salat isya nu penting waktu magrib aya keneh ya urang niat rek di jama takhir ka isya ulah sampekeun waktu nu awal geus seep ya magrib waktuna aya keneh ngan urang neuk di jama takhir ka isya niat ngajama namah kudu keur waktu magrib ulah geus liwat waktu nah geus kitu mobil terus bae melaju datang urang ka lemur urang karak urang ngosor jama teu beunang geus datang ka lembur mah selama masih kene musafir beunang di luar daerah urang kosor 2 rakaat salat dohor 2 rakaat beres salat dohor salat asar 2 rakaat kosor jama gitu mah atawa tedek lah dikosor mah neuk di jama bae jahook kunaon sabab atuh makin loba makin gede ganjaranana ieu mah dikosor lain berarti teh enak ngan pan saeutik ngan dua-dua abi mah neuk jama biasa tapi salat mah biasa bae neuk isya 4 rakaat neuk dohor 4 rakaat asar 4 rakaat ngan di jama dina satu waktu bisa urang jama takdim asar dibawa ka dohor saduaan 4 rakaat ngan dina waktu dohor wae mah neuk jama takhir tapi moal dikosor dibawa ka asar dohor saduana 4 rakaat bae meunang jadi geus teu ngaripuhkeun agama boleh magrib bawa bae ka isya mangga magrib mah teu bisa dikosor sugan cenaka magrib ban 3 rakaat urang salatna sapotong satengah hiji satengah kumaha sakurot satengah rakaat semut mana ya jadi teu bisa magrib mah teu bisa dikosor ngan ukur bisa dijama 3 rakaat bae magrib mah engke isya nu 2 rakaat bisa eta mah dikosor wae mah teu deuk dikosor neuk dijama bae magrib 3 rakaat isya 4 rakaat ngan dalam satu waktu kira-kira mah eta agama ngaripuhkeun teu ka urang gitu mantak lamun urang ziarah pan sok mawa kiainya bener teh mak urang mah maupun keluarga neuk ziarah ya kami mah cenah kiai kudu boga kaol boga nadar lamun salaki cager cenah burutna eta neuk ziarah ka Banten misalna ya mah neuk ziarah ka Banten sedengkeun salakina teu bisa ngadoa jalain santri pan mawa santrinya jauh misalnya jarang salain Banten bae ka mana bae tah eta kiai ulah ngeun titah ngadoa-doa urang salat kiai kami mah pugu eureun unggal waktu mah ieu salat ada heula ieu urang jama bae ngeun meme salat kami pagahan nya kitu tah kiai sina magahan heula kieu teh niatna nya usolina kieu mohon turutan urang ieu keun dina hate itu mantak lamun geus balik ke beulikeun kiai sawo 10 kilo oleh rokok nasa selop rokok mah nasa 10 pak he upah ngajarahkeun upah magahan salatnya ieu mah hayang ongkoh mau kiai batur kalanti
Kiai dibawa menikalan teh Manyun bae kiai kunaon Manyun bae teu boga udud. Hararaso. Balong mah tadi mama. Nah, jadi geunaheun salat wajib mah teu bisa ditinggalkeun eta mah nu wajib. Geus daek urang nu wajib mah tingkatkeun kana sunah na. Sunah qobliyah badiah rawatib ngaranna salat anu baku memeh dohor 2 sangedulna ge. Mantap dohor 2 sangedulna ge. Kuduna mah opat-opat, meme asar 2 sangedulna ge, meme magrib 2 mantas magrib 2 meme subuh 2 eta anu rawatib. Nu qobliyah beung di badiah komo eta anu boga waktu tertentu salat sunah duha mah. Musok salat sunah duha. Usolli sunata duha rakaatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Teu bisa kami mah kata-katalar surat wasamsi waduhaha nage. Bahkan pernah kami ngajajal wasamsi kalah ngahaha na kobel. Wasamsi waduhaha. Jaku teu bisa-bisana. Mending ngahaha cik malaikat aya dia salat tah seserian. Nya eta jor teuing burung ganti deui kukul ya jeung kukul ngan usaha nalar ulah eta bae. Nya wasamsi waduha bisa jeung waduha bisa lakukeun ku urang mah salat duha ulah ngedul komo urang mah jelema butuh kabeh ge mah salat duha eta cenah ge mah pembuka pintu rezeki dibukana eta melalui salat duha pintuna eta dibuka. Bahkan jika tarangan Kangjeng Nabi salat duha eta leuwih bagus daripada dunia jeung sakabeh eusina. 2 rakaat salat duha leuwih bagus dibandingkan jeung dunia jeung sakabeh eusi dunia. Jadilah urang geus daek salat duha mah eta geus mangih meunangan hal anu paling bagus. Mantap rutinkeun, lamun si dirutinkeun mah urang hok ninggalkeunan. Nya rutinkeun. Sangedulna ge 2 rakaat. Opat ulah ngedul teh 2 rakaat mah. Ngenjor teh daripada henteu mah 2 rakaat ge. Nya 2 rakaat ge minimalna mangga. Itu 2 rakaat ngadoa urang ka Allah. Teu mah cenah doa anaka jak kami mah teu bisa Allahumma inna duha ukama ngahaha deui bae. Nya atunan bae pentakeun kurang ka Allah ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan abdi disehatkeun sakaluarga jasmani jeung rohani. Ya Allah mudah-mudahan dijembarkeun rezeki putra-putri abi soleh jeung soleha salaki abi Gusti mudah-mudahan loba codek kaulah yang nyanung sagala macam Gusti dipura. Jika Allah dasarna ge batur ge ngukur ka kujur meti ku heueuh. Dan ngadoa ka Allah barang pentas sakumaha hayang urang anak abi Gusti nuju sakola mudah-mudahan dicerdaskeun hatena. Mudah-mudahan Badung Gusti sakolana ulah bolos. Mudah-mudahan sing menang beasiswa Gusti ti pamarentah Jambi mah teu boga duit. Doa ieu komo nu masantren mah ribu jasa masantren mama ngaji mah ribu jasa doakeun kencang jasa bahkan mah ulah boga ilmu tisa ilmu tikolot ulah boga dulur anakna kabeh jadi kiai mah ieu mah kabeh be anakna kabeh jadi kiai secara anak urang kabeh borokokok eta mah anakna kabeh jadi kiai dasar kahiji geus nasib ti Allah ngan aya syariat mah aya perjuangan. Ditanya eta kupula hewa ya pernah ulama ari naon amalana eta anak ararena gitu amalan naon jeung mah kiai lain cenah ustad lain abuya lain paling ge cenah mah baheula cek abuya cenah diomongan kieu lamun anak kurang hayang cerdas hayang caang hatena ingetkeun poe panglahirana. Laju geus diingetkeun poe panglahiranana puasaan ku urang ku kolotna. Di puasaan cenah ge mah eta panglahirana anak gitu. Niat puasa pikeun naon ngaranna kamaslahatan nu jadi anak. Puasa mah urang dina poe eta cenah. Anak nu ieu cenah lahirna poe Jumat atuh kula mah puasa cenah poe Jumat. Anak nu ieu lahirna poe Sabtu puasa cenah poe Sabtu. Eta puasaan panglahiranana cenah ge mah. Heeh. Sa nakulah. Atuh eta mah mun lahirna malam Minggu misalnya ieu jam sabaraha. Lamun eta mah jam 12 ka dieu Sabtu asupna.
mun 12 kali itu Senin. Jadi gitu puasana. Namun misalnya lahir jam 3 Januari nya, poe Minggu jam 3 Januari, ngan eta berarti Senin. Ya. Jadi Senin, kumaha deketna bae. Ya, diuji na kitu. Jadi puasaan nya ge poe panglahiranna namanya. Daripada puasaan salaki bisi sina ulah nyandung banyak naon hore. Mending kene puasaan panglahiran anak. Kunaon sababna mah meni rosa urang merjuangkeun anak, cina masantren, cina sakola, cina boga ilmu di puasaan sagala. Sabab paedahna panjang urang. Ketika anak ngartikan agama, mah bisa ngaji, bisa sholat, daek ibadah, mangka engkena ganjaranana ngocor kanu jadi kolot. Gitu. Urang paeh ngocor bae ganjaran. Anak sugih mah belum tentu. Lamun sedekah meureun eta anak nu sugih, Kiai abi meuli samping BHS nyedekahan bapak atuh ngocor ka bapak. Eta mah sugih ge loba hartana kore teu daek sedekah atuh moal. Tapi ngaji bisa ngaji anak urang ku dididik ku urang ku dipagahan ku urang ku dipasrahkeun ku urang kanu ngarti. Mak teu kudu dihadarotkeun deui teu kudu diausilkeun deui ya. Mun kabatur mah urang Allahumma ajal wa ausil sawaba maqaranahu min surat yasin khususon hadiatan ila ruhi ma'anu binti anu kabatur manu taeda kaitan darah. Tapi kakolot sorangan mah teu kudu ngadoa be komo bari jeung diausilkeun mah bagus asa keur henteu ge ngocor sorangan mah kunaon sababna eta mah darah daging urang anu dididik urang. Kumaha aja urang mah teu masa ngadidik ka anak lo selah bae. Sabodo bae neuk ngaji sabodo, neuk bisa salat jeung teu sabodo, teu dididik urang. Kajian ngarti ge teu moal ngocor nu kitu. Kunaon sababna eueuh perjuangan kacape urang. Mun dihadarotkeun kudu jadi anak da. Ja urangna teu mere didikan, teu masrahkeun. Ta eta mantap urang merjuangkeun anak. Kalebah dia. Para ibu-ibu sadayana rahimakumullah jadi tingkatkeunnya kanu sunah. Oh salat duha engso alhamdulillah ka. Atuh ti penting salat tahajud, salat istiqoroh, salat tobat jeung sajabina. Neuk nyinaon deui lah urang mah. Neuk nyinaon deui. Sabab kieu mah hirup mah ulah loba teh beunta loba teh peureum. Beunta bae ulah peureum bae. Ulah. Jadi dina keur beunta urang teh selaknan sisihkeun pikeun kapentingan urang di alam akhir. Eta kudu keur beunta mah. Sebab naon? Lain keur beunta mah ngaranna hees urang teu sadar. Ieu nya lobakeun ku urang. Intina mah ulah sampikeun umur urang sesa umur teh dipake anggur-angguran tepuk. Geus keun nya imut tentang amalan nu tadi tilu nya. Bo inget teh bo. Anu tilu minggu ieu tilu ya engke isuk minggu urang talar nya. Minggu jag isuk talar. Nah, cik ibu-ibu aing moal ngaji cenah. Talar. Nu kahiji salat sunah subuh 2 rakaatnya babacaan rakaat kahiji alam nas anu kadua alam taro anu kadua baca amalkeun tas tabe subhanallah wa bihamdi subhanallahim astagfirullah 100 kali nu katilu baca doa angtas salam unggal mantap salat 5 waktu insyaallah orang salamet di alam dunia dina gogodan akhir zaman jeung mudah-mudahan salamet ka alam kubur salamet sampaikeun ka alam akhirat. Ibu-ibu sadayana rahimakumullah sakitu bae kirang langkung najonkeun diapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.